Hidup aina ngadag di painan mama hidup tah eta pisan kasep gelis. Mama hidup nu ngakandung salami salapan sasih lamina ngusapan hidup nu pinuh ku rasa kaheman nuju hidup aya di lebet kandungan ku kituna hidup geura sumujud rada majeng neng Ika Aji menada majeng sideku gelis jongko tingali rarai mama neng Ika Aji tingali rarai mama gelis neng Ika tingali rarai mama tah eta pisan kasep gelis mama hidup nomikanya kahidup salapan sasih lamina ku kituna hidup geura sumujud kana pangkanan mama hidup geura diisun neng Ika Aji diisun panangana mama sembahan abdi hapunten mama stiluhur saibas rambut dihandap saibas dampa ulah teng hapunten mama mong hiji anu diteda pidoa pamugi rumah tangga abdi dipaparin kalancaran kabagjaan kamuliaan dunia rawa akhirat amin ya robbal alamin. Neng Aa dirangkul mamahna dirangkul desun astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya atos gelis neng Ika ngalih deui gelis kepalih kalem Aa kapalih hidul kumargi neng sareng atos kagungan mamah dua mangga cepengan neng Aa mangga sami Aa kasep neng gelis eta sami mama hidup geura sun panangan mama hidup Aji neng Ika disun gelis kasep tangga mama geura tampi salam tilawat abdi ulah di saasa mama abdi sami putra mama abdi rumaos ta santiasa mulang tarima ka mama hapunten mama tilur saibas rambut handap saibas dampa dihapunten gelis kasep ku mama sing tinumu tina kabagjaan tur kamuliaan dunya akhirat dirangkul gelis kasep sami mama hidup astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya mangga atos gelis neng Ika Aji ngadeg deui ayeuna anu linggih di pelaminan Bapak Eson sareng Bapak Tici Colom oh Ti Colom sana Tici Colom Ti Colom Cijuju ngalih ka kursi Bapak Ti Colom mangga linggih Cijuju nuhun kapalih kidul Cijuju neng Ika Aji kasep gelis anak king ayeuna hidup ngadeg di paeunun ramah hidup tah eta pisan kasep gelis ramah hidup nu ngageukeun hidup ti alit tur dugi ka dinten ieu hidup ayeuna tos ngajadi jatuk rami janten suami istri anu sajati mangga ku kituna hidup geura sumujud kana pangkonan nu janten ramah hidup jongkok neng Ika tingali rarai Bapak hidup tah eta pisan Aji neng Ika Bapak hidup Bapak sembahan abdi hapunten samudaya kalepatan abdi tilur saibas rambut handap saibas dampa mau hiji anu diteda apa pidoa pamugi rumah tangga abdi dipaparin kalancaran kabagjaan dunya rawa akhirat beral miang kasep gelis anak king sing tinumu tina kabagjaan tur kamuliaan dunya rawa akhirat atos neng Ika dirangkul apana Aji dirangkul tuhunkeun doa restuna astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya atos
Aa ngalih deui ka Palikaler, Neng ka Palikidul. Mangga di sun pandangan ramah hidup Bapak sembahan abdi, Bapak ulah disasah abdi sami putra abda. Abdi teu nganggap apa-apa mertua mong hiji anu diteda pidoa pamugi rumah tangga abdi paparin kalancaran kabagjaan kamuliaan dunia akhirat amin ya robbal alamin. Atos Neng Aa dirangkul deui ramah hidup, dirangkul apana? Atos kasep gelis. Mangga Bapak Eson ngali ka Palikidul, Bapak Tici Colom ka Palikaler. Tici. Mangga ayeuna panganten calik kanggo huap lingkung. Mangga Mama Juju sareng Mama Colom ngadeg. Mama ngadeg. Neng mayun ka Palikidul, Neng Ika mayun ka Mama. Aji mayun ka Mama. Dah. Ayeuna huapan terakhir tinu janten Mama hidup. Ku margi hidup tos aya nu ngahuapan ya. Ditempel cucuju teh ge ngemengkeran kamera. Ditempel. Hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Di mam Nang Ika teh ge ngahuleng. Wengi masih laminya nembe tabu salapan. Mangga ayeuna suapan tinu janten ramah hidup. masih ngadegna mayun. Calikna maksudna. Hah, ditempel mangga. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah hirobbil alamin. Ngaleut heula Neng. Itu hawatos ti Colom Billy House. Bapak palide linggihna Bapak. Oh itu aja. Mang es. Aji eueuh heula kasep Neng Ika. Mangga. Dileut aji atas diumuh sok Billy House teu naon sok. Nuhun mangga. Mangga ayeuna dicepeng, disilang, papayun-payun aji. Neng Ika eutna dikaajikeun disilang. Cepeng gagang cangkirna. Aji ngahulang we kuna. Aji tenang masih tabu salapan. Meniting harulang kitu. Tahan tekeng deut bilih bae. Hiji biasa nempel saru asapna. Dua, tilu. Tos. Tarik napas aji Neng Ika. Tarik napas. Ayeuna silih suapan payunan Mama hidup. Calikna karada laras aji payun ka Neng Ika tekeng nah Neng so enggak hiji dua tilu lebetkeun. Tuh aya wargi ticu. Dong karunya. Tuh karunya leget heula Neng. Itu leget pananganna. Ngadeg. Pa betot bakakak. Cepeng ping-ping hayamna. Neng Tesa kabitaeun. Tarik hiji, dua, tilu. Diangkat hore kenging bakakak. Saha nu hoyong? Abdi. Cepeng ku Neng Ika. Eta cepeng kuduaan aji
ping hayamna cepeng kuduaan. Nah laras. Tangan panangan kenca nyepeng angkeng neng Ika, panangan neng Ika nyepeng angkeng Aji. Papayun payun. Tong isin tos gaduh STTBA. Surat tanda tamat bobogohan. Tuh orang colong kabitaeun. 1, 2, 3. Aji mani nempel, masya Allah, mani nyosor. Mangga acara anu pamungkas manawi kidung iya mohon. Nincak endog ngumba sampean mapeskeun kan di ieu. Mangga. Kuduan jongkok nang Ika gelis. Dibuka sapatuna, sapalih. Kaos kakina buka ku neng Ika. Sok diajar muka neng Ika. Aduh neng Ika duaan wae. Aji mani resep ya Aji duh. Masya Allah raja sehari. Bilih kana gue. Sok ndogna ditincak Aji. Kayak masakan nang Ika na cepeng heula. Nyepeng masakan nang Ika cepeng heula geula. Kela ulah ka ditincak bawa sholawat heula ngiringannya bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanya tos Aji Allahu Akbar. Adik nyepengna entos engke wong deui nya. Sakedik we, sakedik. Aya ante. Sakedik we deui Kak. Saur Asep mah teh jeung baseuh teuing, teu leres. Aya ante. Dilap. Nah, diangkat Asep nu ngangkat, nang Ika nu ngelap. Nah, tos seset Aji. Tos. Aji seserian wae. Sok, ayeuna dilebetkeun kuduaan Aji. Sok diaja. Ku siaan wae. Nah, tadi muka ku Neng, ayeuna lebetkeun ku Aji. Aji kunaon ku bujeng wae. Grogi tak kumaha, tak bingah. Kok yang kayak wangi cara ya. Sok dianggo deui. Tenang aja teh kayak ngaleleper kitu. Kalah tariis. Nembean sih nya. Dibantu atuh AA, aya nama tos gaduh SIM. Surat izin menginap Aji. Sok, mangga. Nu buleudna handapna. Dan Ika nyepeng nu panjangna. Terang nu panjang. Tak panjang kendi, tak kendi. Sumangga kendi diangkat A. Sok atuh gerageol kan Aji tiasa ngageol nang Ika. Sanes kitu diputer. Papatan. Pinter Aji 1, 2 diangkat enak digoyang di luhur. 1, 2, 3 bebetkeun ka dieu bismillahirrahmanirrahim. Ajun kena resep digoyang teh digoyang wae ka dieukeun. Rag-rag katarik. Alhamdulillah. Ieu teh hiji simbol yen Aji umi istri nang Ika panggelisna sadunya dinten ieu alhamdulillah kaping sabaraha ayeuna teh? Kaping 27 parantos laksana atau pamugi panganten 22 dinamain rumah tanggina dipaparin kalancaran kabagjaan kemuliaan dunia roh akhirat. Mangga kanggo acara no pamungkas manawi kidung sawer panganten. Neng Ika di dieu payung. Ini nyandak payung. Tah kitu Aji ditungtun ari istri teh.
Mangga bade kidung sawer panganten aya door press kenging kulkas 7 pintu aya mohon ibu aya nah mangga ti keluarga si colomang ke mana barentos rengse iya mangga Neng Ika gelis Aaji Kasep tadi mah piwajang ti bapak kepala KUA ieu mah piwajang ti ibu selaku ibu juru hias ulah ngadangukeun suantena tapi dangukeun piwajangna Mugi Gusti nang tayungan hidup kilancaran bagja tepung rabi jatuh rami muka lembaran cerita natrat dina rumah tangga jimatna nganulas asih antara hidup duaan gelis kasep pemaha lalika pawit antep tetep tepung rasa dumelin asih mandiri ngancik asih lahir batin monggo terus lumaku entengan diri pribadi lamun pinanggih cocoba kudu meruhkan ka nafsu pomak masingnya satu di pindingan iman Islam amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan mangga disawer ibu aja kali itu be langsung ke pengkar awur panganten di sawer wur awur disawer wur awur panganten di itu kaki dua sawer wur awur disawer alhamdulillah panganten miwah keluarga besar parantos masih andigi ka urang sadaya mangga ayeuna panganten ngadeg sayang panganten ngadeg wur kamana awurkeun rada payungna awurkeun pangkar bare mangkar nah cejuju ieu teh can kabagi ka dieu mangga tutup mangga kanggo acara sadajengna keluarga besar ti Colom kanggo diabadikeun mangga